Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkeun abdi Yuni Nudinyawati ti kelas 10 11 hiji abdi bade ngadongengkeun Malin Kundang. Zaman baheula hirup hiji budak anu ngaranna Malin Kundang. Malin Kundang boga indung anu ngaranna Manderuga anu kacita nyaahna maranehna kulawarga miskin anu cicing di deukeut palabuhan. Di tempat maranehna cicing minang aya kapal badak anu cicing pikeun dagang. Dina dagang Malin aya kahoyong naek salah sahiji kapal sareng janten jalma beunghar di luar negeri. Hiji poe Malin Kundang juneuh naek kapal sarta indit ka luar negeri. Sageus sababaraha taun ti harita sakumna warga ngadenge Malin Kundang geus kawin jeung anak saudagar beunghar sarta jadi jalma sukses. Ngadenge kitu Manderubiah jadi gumbira sarta sok ngarep-ngarep kadatangan Malin. Hiji poe Malin Kundang akhirna balik deui ka lemburna. Indungna Manderubiah langsung nyampeurkeun Malin nu datang jeung pamajikanana. Isin ku panampilan indungna anu lusuh sarta goreng. Malin pura-pura henteu mikawenah sareng ngusir Manderubiah tina paningalanana. Manderubiah jadi sedih pisan jeung nendang ka Allah pikeun kaadilan. Langsung santos kapal berlayar, ombak sareng badai agung nerjang neuleukeun kapal. Malin ukur bisa menta hampura bari sujud, tapi ku kawasaan Allah Malin dilaknat jadi batu. Sakitu carita dongeng ti abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.